wabarakatuh. Sampurasun, damang barudak. Ya, wilujeng tepang sareng ibu Lita Awaliati SMP Tilu Gegesi. Barudak, dina danget ieu ibu baris midangkeun materi ngeunaan materi pupujian. Sate acana karena materi ibu baris nadomkeun heula atanapi ngawikeun contoh pupujian anu judulna anak Adam. Wilujeng ngadangukeun. Anak Adam anjeun di dunia ngumbara, hirup anjeun di dunia teh moal lila. Anak Adam pae teu eueuh nu dibawa, ngan boeh jeung asiwah anu dibawa. Anak Adam dikubur teh poek pisan, nu nyaangan dikubur teh maca Quran. Nah, barudak sadayana saparantosna hidup sadaya ningali atanapi ngaregepkeun ngadangukeun contoh nadom nuku ibu dugikeun ayeuna ibu baris medar ngajentrekeun ngajelaskeun materi ngeunaan pupujiannya anu kahiji nyaeta wangenan atanapi pengertian pupujian. Pupujiannya eta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Janten pupujian teh bentukna nyaeta puisi anu eusina ngeunaan ajaran agama Islam. Kulantaran pupujian teh bentukna puisi diwangun ku opat pada lisan dina sapadana. Nah, kulantaran bentukna puisi janten aya pada jeung pada lisan. Naon ari padanya eta bait sedangkan pada lisannya eta baris. Salajengna nyaeta fungsi pupujian. Minangka seni pupujian ngabogaan fungsi ekspresi pribadi jeung fungsi sosial. Anu dimaksud fungsi ekspresi pribadi nyaeta pupujian kasebut nyaeta digunakeun pikeun diri pribadi, pikeun menta hampura, menta tobat ka Pangeran. Sedengkeun sosial nyaeta fungsina pikeun mikaweruh ngeunaan ilmu-ilmu agama Islam. Contohna kanggo pupujian anu ngagambarkeun ekspresi pribadi contohna nyaeta pupujian nu eusina tentang tobat ka Gusti Allah. Sedengkeun contoh pupujian anu fungsina pikeun ngebrehkeun sosial nyaeta contohna ajaran agama Islam ngeunaan rukun iman atanapi rukun Islam. Nah, salajengna nyaeta papasingan pupujian. Papasingan pupujian aya 5. Nu kahiji muji ka Gusti Allah, aya sholawat ka Kanjeng Nabi, aya doa jeung tobat ka Pangeran, sarta ngeunaan pepeling sareng ajaran agama. Papasingan pupujian anu kahiji nyaeta pupujian muji ka Gusti Allah. Pupujian muji ka Gusti Allah eusina ngeunaan pupujian urang ka Gusti Allah, muji ka Gusti Allah. Contohna di dieu aya nyaeta ya Allah nu sifat Rahman, nikmatna ngawalatraan, sadayana kabagian, kanu kafir kanu iman. Nah, salah sahiji contohna nya anu kalebet pupujian muji ka Gusti Allah. Papasingan pupujian anu kadua nyaeta sholawat ka Kanjeng Nabi, tangtungna eusina nyaeta ngeunaan sholawat ka Kanjeng Nabi. Aya contohna nyaeta saperti dina tayangan. Salajengna nyaeta papasingan pupujian anu eusina ngeunaan doa jeung tobat ka Pangeran, tangtungna eusina
ngeunaan tobatan urang atau panghampura urang ka pangeran. Contohna mugi Gusti ngahampura kana dosa jisim abdi sareng dosa ibu rama dulur muslimin muslimat. Eta salah sahiji contoh anu kaasup papasingan pupujian doa jeung tobat ka pangeran. Salajengna nyaeta pupujian pepeling. Sina tangtuna ngeunaan pangiling-iling urang salaku manusia sangkan ulah ngalakukeun hal anu goreng sarta ngajentrekeun yen urang salaku manusia bakal mulang ka asal hirup di dunia teh mung samentara. Contohna nyaeta sapertos pupujian anu dinadomkeun ku ibu. Anu terakhir nyaeta pupujian ngeunaan ajaran agama, eusina ngeunaan ilmu agama Islam. Contohna ngeunaan sajarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atanapi rukun iman atau rukun Islam jeung sajabina. Salah sahiji contohna nyaeta ari rukun Islam eta sadayana aya 5 hiji sahadat 2 salat 3 zakat hartana ari kaopatna puasa di bulan Ramadan ari kalimana munggah haji ka Baitullah. Eta salah sahiji contohna nya. Manawi sakitu pedaran ngeunaan materi pupujian ti ibu kirang langkungna nuhunkeun dihapunten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.